Ayo deui sih Neng. Jadi gitu kahoyong aa teh. Neng teu nyangka kiat tegak itu Kak Neng. Sampura. Kitu-kitu oge piolot teh. Dan AA anu ti harita teh bisa mohokeun. Salami ieu teh aa Kak Neng saukur ngalampiaskeun rarasaan aa. Aa dongkap teh saukur ngisi lolongprang. Harum asa Neng. Karena diri sok mincak we kana kasalah jeung mere we kapeuri daripada terus-terusan. Terus-terusan mereka nyeri ayeuna nyeri kaharepna oge nyeri kitu maksud aa. Tong sok carita purah peurih pugu saenyana aa wae nu mereka peurih. Neng, atos pulut da jujur pugu saenyana ate teu gaduh rasakan Neng. Ama teu hoyong gaduh asil nes kapaksa. Egois. Neng oge terus egois. Lamun kuaek dipertahankeun, nu aya bakal nyeri ka urang duaan, nu kapapanjangan. Nyeri. Carita kan nyeri. Nah geningannya nyeri. Sok mangga lajengkeun pami bener si Piola teh mantan terindah aa nu nyampe kiwari teu bisa poho. Tapi ulah kitu carana ka Mumun. Jelas Mumun teu tarima. Jadi Neng teu tarima. Tong kitu atuh Neng. Jalmi saha anu narima di nyeri hatena, asi anu datang ngan saukur jadi panyelang. Aya kitu. Aa buktina, pasimula ayeuna atuh hoyong aya hubungan anu deui sareng Neng. Keukeuh bae kudu ka ama hese. Pada Neng sadar, tos ngamangan di karompok, komo kuat ngarayo kalau taa supaya Neng jadi calon minantu idaman. Geus puguh teu bogoh. Asa ragrag harga diri Neng di dieu. Neng kunaon sih? Bersih keras wae teh hoyong pukah, cangkel kana hate. Muhun salah Mumun, bogoh ka jalmi nu salah. Tapi Mumun kalah nyalahkeun. Sok teu nanaon, ku Mumun ayeuna katampi kaputusan aa. Keur naon mun geuning ngalamun. Maneh deh. Nah harem bae cimata kitu. Teu nanaon deh. Si gumelar deui. Eueuh kapaur eta jama teu sieun karma. Teu deh, teu. Terus aya masalah naon? Teu nanaon deh. Teu nanaon nah kuat kabeh. Sok aneh maneh mah. Sok carita, urang ge apal deh. Si gumelar deket deui panjang si Violet. Mun geus teu nanaha, mun putus mah putus bae. Ulah pedah maneh geus deket ka kolotna, maneh bogoh ka bina-bina. Ari dibarengan jeung papaitna mah nanahaan. Mun aing make heulaan. Deh, maneh teu ngarasakeun kumaha urang. Urang kudu kumaha? Maneh teu apal. Urang karek putus deh. Mun cing sabarnya. Jodoh mah moal ka mana? Teu nanaha ayeuna mah luka jeung derita heula. Pan urang ge apal. Si gumelar teh teu serius ieu ka maneh teh. Ulah pedah kasepna di kalalaki teh. Nu kasepna mah biasana nyeri. Iya deh. Nah hanya urang ti harita teu ngadangu papagah ti maneh. Enggeus mun enggeus. Nu enggeus mah enggeus. Percaya ye ka Dede. Kege maneh menang nu leuwih. Kumaha deh cara mohokeunana? Urang era teh deh, komo batur geus arapaleun. Urang bakal jadi kanu deukeut. Geus mondok moe di kolotna. Pan kolotna ge geus satujueun. Maneh ge apal sorangan meureun. Disitujuin ge ari si gumelar teu bogoheun mah kumaha? Tong sok nurunkeun harga diri jadi awewe teh. Geus tenang bae. Boga geulis mah kanu kumaha bae ge bisa. Tenang kumaha tenang namun urang asa pondok harepan. Tong sok kitu halimun, sabar.
Pipi teu nyangka teh Aa bakal satia ngantosan Pipi. Kunaon senyumnya tidak tulus begitu? Teu naon, Neng. Neng seneng banget kita bisa ketemu lagi. Ah, Neng mah teh kapungkur teh ayeuna, agresif teh henteu leungit-leungit. Masih ingat teu kapungkur sata acan Pipi ka Saudi. Cincin ieu teu pernah Pipi lepas, tapi Berarti pilih bener kan? Kunaon nepi ayeuna masih kiat ngantosan Neng? Da percanten kan Neng? nya Pipi teu salah milih Nya, oge teu salah ngantos harapan ka Pipi. Kirain Pipi tos nikah, tos punya baby. Terus Pipi alim menerima kenyataan deh. Terus Pipi nyeri hati deh. Mana selama di Saudi taya kabar-kabar aja ti Tapi nuna mina waktu mahnya kita dipertemukan lagi. Nya Neng, oge bingah. Tinggalin Neng mulang deui ngantosan mang lami-lami. Akhirna waktu oge mendakan deui. Si Salma tos nikahnya. Kamari sigana ka warung mau budak. Terus pan kasih dadang, kiraku Neng teu apal. Si Dadang. Anu keur leutik di tataranjang wae Geuning dae kan sih kasih Salma. Jodoh Neng, jodoh mah saha nu apal. Siga akan Neng kitu nya. Ya mudah-mudahan. Harita kan nyeri, geningan nyeri. Masih ingat teu kapungkur sata acan Saudi. Cincin ieu teu pernah lepas. Ana teu bogoh. Asa ragu-ragu harga diri Neng. Asa ragu-ragu harga diri. Cincin ieu teu pernah lepas. Neng, pesan. Aong nyari osa kedap. Minta hampura. Hampura kangge naon pantes jelas mumun salah. Henteu Neng, jelas anu salah. Sandes Neng ukul kasiksa, tapi aoge kasiksa. Panjelasan naon deui? Neng tos teu butuh panjelasan. Neng, peupeujeuh hampura Aa. Sapados atiasa ngalajeng ka payuna, henteu dibayang-bayang rasa bersalah. Mohon dihapunten. Tos cekap teu naon da. Mumun ngadangu naon anu ku carioskeun sareng naon anu ku pisahoyong. Naon anu bakal ku harepan. Naon anu ku diarep-arep ti mumun teh bakal ku mumun laksanakeun kok. Mumun rumaos kaciwit kulit kabawa daging. Pami piola memang janten bagea tas pasti pilihan Mumun alim oge jadi pikeun beban Pan salami ieu oge nyalahkeun mumun. Mumun nawe nu teu beuntak. Nitip asih kanu salah, tapi da teu hoyong mumun oge disalahkeun. Janten yang rela, kami akan yang piola. Nyatos cekap, peupeujeuh, tong goreng hate, komo buat keduh dendem, yang bulangkeun ka nyeri. Nuhun papagahna. Tapi mumun moal baluas sapertos Meureun mata kitu oge waktos tos nasihan terang ka mumun. Punten ti payun. Aya naon deui si tos cekap. Kunaon yang mumun?
Awira. Henteu Ai tadi teh saha? Kabogoh. tadi nu mana? Sanes. Jadi lalaki teh kasar kitu nya Neng. Henteu ih. Eta mah kapendak kamari we. Risi tuh udah ngejar-ngejar we. Ah, ciga nu tak apal wae. Si Agung sanes. Papacangan Neng. Sanes sanes. Ih, amit-amit jadi papacangan tos kitu. Nah Neng mane ambek kitu, nu jaya masalah sareng anjeunna. Awira kunaon sih? Tataras wae. Tas terang Neng penuju kasal. Tataras we, tataras. Mani hoyong terang pisan. Punten si payung. Mun, Halimun. Tungguan, woi. Maneh deh. Aya naon? Lempang teh ngimci kitu, abis teh gorengana. Habis teh harenek sudah. Nah deui, si Gumelar. Haduh, ampun teh. Heeh deh, nyaho teu aing dicegat di tengah jalan. Mere penjelasan anu teu jelas-jelas teu kudu dijelaskeun. Hah? Terus? Geus teu sudi ngobrol jeung manehna ge deh. Sabar, Mun. Aya naon maneh deh? Teu. Tadi teh rek ngomong eta, tapi manehna jiga keur panas hate. Nya jadi teu tulus. Kek nuguan maneh ti heula. Sampai ka iraha maneh jualan gorengan. Teu eras sugan. Parawan-parawan keliling jualan gorengan. Iya deh. Mun urang teh jualan gorengan, tek di mana? Kolot urang gawe macul jeung tandur, pan teu saendeungna. Teu niangan lowongan di nu lain kitu. Gawe naon kek? Teu lah deh. Urang mah teu bogana naon jeung gade diri. SMP ge teu lulus, hayang gawe gaji gede. Hese urang mah takdir ilmu. Yang geus, Mbak, balik. Deh, amaman menurut maneh kumaha deh? Maaman. Pugu urang terek ngabejaan, aya salam ti amaman. Tapi nah hanya deh, tadi Awira urang keur disaung mandi kepok gitu. Rasi, mati satu tumbuh 1000 pan. Can aya nu srek deh. Yang geus, aya nama memilah-memilih deh heula. Man, eta si Mumun man. Jua tanterkeun kesempatan. Maman bae kawani. Nyoto nyane. Ari ngomong hareupeun urang jigan wooh. Neng Mumun, yo ya Maman yo. Je, nyane mah tenang. Dolokon yo aing. Neng Mumun, mereka mana tuh Neng? Gini mah pas nyari bae. Bade uih Badi jajab teh ku a. Apa badi digandong? Tong jutek-jutek lah, Maman teh hong caket. Neng Mumun, kunaon kitu ka teh? kunaon kumaha sih Tah kitu atuh, pami diajak nyarios teh. Kan tadi Mumun teh tos nyarios, Mumun teh bade uih. Kuih ka mana tuh Neng Mumun? Nya karompok atuh Badi jajab teh. Dijajab kunaon? Sarua mah apa? Nya tuh digandong. Apa badi sungging? Ya jutek deui atuh. Mumun, gaduh we atuh. Jarang megang HP Mumun mah para gaduh kuota ngomong. Atuh aktifkeun HP-na. Kek wadi esian kuota biar kita terhubung setiap hari. Gombal bae ongko atuh deh. Kudu atuh Neng Mumun, mun teu gombal, Mumun bawa ka Maman. Amaman. Mumun sareng Maman mah kelop atuh. Tinu ngaran ge terbukti. Iya deh. Nyantos atuh, kewengi karempoknya antosan. I love you. Dede. Piraku nyana nyomlakeun aing ka jelema nu kieu. Man, kumayo. Jadi dong ke sore nyamper. Heuy. Neng Mumun, I love you. Neng hoyong terang maksud Neng ngebantuin Santi ka dieu. Selama ieu atuh nyalira kan? Maksudna Neng? Neng tos terang ti Santi. Teh ya hubungan naon sareng si Halimun? Tenang teteh, tenang, tong ngegas heula ih. Teu bisa tenang ti, teteh asa gondok di bobodo.
Oke, jujur, kapungkur sareng anjeuna, memang kepecangan, tapi neng kedah terang. Ayeuna mah teu aya ikatan naon. Kunaon nggak bobodo ka neng selama ieu nyalira wae. Tapi Pit tenang teh, oge Agum ngajelaskeun. Agum, jelaskeun atuh, tong balelok kitu. Naon kudu dijelaskeun ti? Tos pugu atawa aya ikatan naon sareng neng Mumun. Nya, tapi geda hese upami ngayakinkeun teh Pipit teh, santi oge lieur. Entos neng, kapungkur acaket sareng anjeunna. Kusabab karunya kasima, majujur wae enggal gaduh kabogoh. Teu gaduh sakanya ka manehna. Lami kalamian teh dijalankeun karunya lain bogoh. Neng percanten ka nah teh mah da aya sesaha iwal ti neng. Naon bedana karunya jeung ka Nyaah? Pipi oge masih kirang yakin ka Aa. Piraku rasa karunya nepi ka mang tahun-tahun, asa teu mungkin da? Memang teu mungkin, tapi teu aya nu mungkin. Terus ayeuna masih kene mendakan kan? Terus si Halimun masih kene sering karompokan? Teu sudi neng mah A, komo si Halimun leuwih disatujuan ku kolot Aa. Kayak kumaha posisi nengna? Pikir A. Entos neng, tong nabang ngali lieur. Lieur, jelas da Aa dalangna. Pami neng teu percanten ka Aa, hayu pendakan si Halimuna. Tarek pendak sareng kolot Aa, supados neng terang saha nu ku pilih. Loh, kok ngegas gini? Entos A, tek kedah. Entos, tapi Pipi mah oge lulu. Ti, pangjelaskeun ka teh Pipi supados anjeunna percaya ka Aa. Punten, permios. Aa bade ka mana? Ya, kok jadi kieu? Teteh sih. Serius pi, teteh oge puyeng. Buru sampetkeun wae langsung labrak si Halimuna. Kalau jadi kacau gini, biar makin rame. Emang sok aya di mana ti? Cewek udik kayak gitu mah, moal jauh pasti kerjaan gorengan. Hayu teh. Gas. Teh, eta jelmana? Teh. Oh, jadi ieu nu ngaranna Siti Halimun teh. Punten, aya priyogi naon? Tong pura-pura bloon. Tong sok lugu jadi awewe teh. Heh Halimun, gara-garanya nih aing jadi tengeunah ayeuna. Maksudna teh? Mumun. Cik jadi awewe teh nipak. Geus puguh lalaki teu bogoheun. Hayo we diudag-udag. Pake acara melihat teh kolotna deui, lanjut hajar teh. Halimun, ingat teu nya tong wawanian deui ngadeukeutan A Agum. Kadenge teu A Agum teh boga aing, nyane tong sok asa geulis, hayang ngabogaan manehna. Geus puguh nyane jeung aing teh geulisan aing teu nyangka ka nyane. Naha A Agum bisa daekeun kitu ka nyane. Nyane make pelet. Dukun endi ha? Ipas teh deui. Oh, jadi nyane nantang aing. Lamun aing nyeuleun nyane deket deui jeung A Agum. Awas ya. Lanjut teh, can puasa ku. Hiji deui, tong sok wawanianan nyane ulin ka kolot A Agum. Lamun hirup nyane hayang salamet, paham? Neng, keur naon di dieu? Enggal wih. Aa, henteu A. Kebetulan ujung angin we. Teras pendak sareng Halimun. Oh iya, nu namina Halimun teh. Sakantenan kenalan we, anggunya, lugu. Mun, Hayu weh. Tos jelasnya, nuku teteh aku bilang teh. Mana nah di ilu-ilu? Oh jelas, mih mana hayang kakapok. Si baheula urang hayang ngalabrak maneh teh. Akhirna impian urang tersampaikan. Ah, jadi mana nunjukin akar masalah teh? Gak lihat mantan pacar lo tadi bonceng siapa? Bye.
gerik metik impian. Betrentas di tengah jalan, ku henteu sangka, ku teu percaya kasih nu hamo bakal kasorang. Asih ukur dijieun panyalang, cerik ngagerik nandang ka nyeri perih asa dituri. Ku tega diri selira luas nelasan rasa